Ari tadi berang bejana akang nya pasti acan aja tukang kaos. Lah, dasar tukang kaos teu cereg. Manya akang nanyakeun dagangan anak terus kang teh meunang anyuk teu. Ngambek nyebut monyet ka akang geus. Ya Allah, sih akang dibalas nyebut monyet ka manehanana. Yang ini tukang itu mah wajib dibalas di murid nade. Berapa monyet nganyuknya kangnya? Berenya apa untuman udah gan gitu teh. Tadi berang cenah Kang, aya mobil mau tabrakan. Urang mana cenah nya? Duka urang mana-mana nama, tapi cek pejamah karena gara-gara supirna lalai kan. Ya bisa jadi gitu mah. Lain bisa ada geus pasti celaka Kang, supirna lain jelema mah. Dan jelema kumaha? Kapan supirna lalai Kang? Kan enak we mah satu. Lain jelema, jelema mah mau celaka meureun. Ayeuna namanya cek KDM cek papaingnya daging kurban teh teu meunang dibagi make kupon. Ya nya tuh bener Kang, daging keluar mah teu meunang make kupon. Oh geus apanya? Ya nya tiba lagi kitu atuh Kang, daging kurban mah dibeukirna make keresek. Dan make kupon, atuh mah bisa kawanahan kupon mah keresek digantingan. Lain kitu nya maksudna teh kan sakaya dengan anu panitia teh ngabagikeun lah kupon ke masyarakat nya. Terus si masyarakat teh nyokot ke panitia, tangke mah teu meunang. Jadi engke mah si panitia anu langsung ngabagikeun ke masyarakat gitu. Oh, jadi engke mah panitia teh ngabagikeun daging kurban make keresek. Sakalian yang kuponna gitu. Terus eta kuponna jangan gitu kan? Ari sapijang teu ayeuna Melina di mana Kang eta teh? Euing teh apa kumaha Pak Haji weng? Nah, tak apa. Lain beli sapi mati nu boga sapi meureun kan? Atuh nya meuli sapi mah teu boga sapi, emang nya teu boga hayam atuh. Ari apa manaha tuh tadi make nyebut teu apa Kang teh? Maksud teh ting di mana nu boga sapi na ting daerah mana gitu. Ya gampang atuh, tinggal tanyakeun ka sapina. Bisa cek teuing aya Kang. Ngan cenah mah cek Pak Haji nya nu teu meunang teh sapi kuningan nu bisa dikorbankeun teh. Nah, kunaon make teu meunang Kang? Soalna sapi kuningan mah teas. Mau bisa dipencit. Oh gitu Kang. Kakara apa lah bima Hanas ngabodor. Sugan teh ngarti. Oh bieu teu kabodor Kang teh. Lain cerik terima. Nah, cirik ti kala sisirian, ambodor meula Kang teh dieu nya. Ari engke mencit sapina kusaha Kang Pak Haji teh? Ai Pak Haji mah biasana sok mencit sorangan. Mencit sorangan? Watir atuh Kang. Watir kumaha? Geus biasa meureun. Nya watir atuh Kang. Ai mencit sorangan meureun pae Pak Haji na. Aduh Pak Haji teh kumaha ieu teh? Lain gitu maksudna mencit sorangan teh. Mencitna teu nitah batur gitu alias ku Pak Haji. Oh, meureun maksudna teh Pak Haji, netah Pak Haji. Itu meureun tanya. Padahal makang akan ku diajar tuh Kang, diajar mencit geura. Nya nya keur diajar ka Pak Haji cara mencit sapi jadi akang teh bisa mencit nya. Ya Kang. Angke diajarna make sapi anu bener berarti nya. Untuk atuh mahal menyelam suku sapi. Diajarna make eta bisa nanya make gebong cau jadi api-api mencit sapi tapi ku gebong cau. Nah, mencit kebog cau, mencit sapi Kang. Atuh engke bisa mencit kebog cau lan mencit sapi ari akang.